langit bumi menang ngadamal Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarkan diri orang bahwa orang tenangin Allah. Di tengah-tengah kesadaran orang teh loba kabutuh. Gusti sadar abdi teh manusia menang ngadamal Gusti ngan abdi loba kabutuh Gusti. Entah tuh kai naon butuh sia. Iya hari mata nuluhur perem kene hudang nu handap gesudan sok miheulaan Gusti teh ai subuh aya mata mah perem kene tapi ieu nu handap gesudan abdi butuh naon supaya nu ngome kitu tah siapa asal jore eta kebutuh kos gitu. Ya Gusti atuh kos kitu bae bebeja ipan Gusti pangeran. Heeh tuh gitu kan kayak yang dikiriman. Asal jangan doa ka aing tuh kan, ngadoa. Surang keur kieu we butuh Gusti kunaon? Aya aing nu endeuh di hareupan mah awewena jang uma-ome ka abdi. Ngan ieu modal abdi sadar abdi ge ngadamal Gusti ieu ngan abdi teu boga jang mas kawina bejana nyana hayangna 50 gram eta abdi malah sugan aya nu sugih pae aju hartana dikaabdikeun jakena teh sing ngadoa bae tu ka aing Allah pan aing pangeran geus urang geus kawin Gusti hayang boboncengan abdi jeung majikan abdi ente kudu nu bagus-bagus bang melikeun mobil Fortuner gede jasa kayang tak budak atur mah sapeda ke gedenya na Fortuner budak tadi jang mas kawin gese wah yang Fortuner blon teh budak is tapi pan pangeran Gusti mah atuh kos kitu mah kabelah dieu Gusti abdi teh hayang tuba nina lah abdi mah hayang jualan teu kudu hese-hese buka supermarket kayak Gusti 5 bayar eta ka aing cak Allah aing pangeran sia tuh kan di tengah kesadaran bahwa urang teh makhluk Allah anu lemah Allah maha kawasa lantaran kakawasaanna kurang geus katingali jeung karasa langit bumi sadayana kenging ngadamal Gusti maha kawasa Allah maha sempurna Allah maha deudeuh jeung nyaha Allah turunkeun ka deudeuh jeung ka nyaha Gusti di jero kakawasaan jeung kamaha sempurnaan Gusti abdi teh loba kabutuh ngadoa ka Gusti dibere carana ku Allah ieu tah ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah ud'u ngadaroa marane kabe marentah marane kabe ka pangeran maneh lantaran pangeran mah maha kawasa pangeran mah maha sempurna pangeran mah maha deudeuh jeung maha nyaah jaka bege kapan menang nyeun Gusti Allah sok pentah pangeran maneh cuman make syarat mentana dua syaratna tadarruan wa khufiyah mentana ka Gusti Allah teh penuh dengan DP dan penuh dengan tadallul ngarasa rendah diri Gusti abdi nu mantak menta teh abdi teh butuh nu mantak menta ka Gusti teh japan nu Gusti sadaya-daya abdi teh moal menta ka makhluk da makhluk mah rusak da makhluk mah riweuh moal menta ka jin ka setan ya setan mah nu dibenduan ku Gusti moal menta ka hewan-hewan ya hewan ge sarua bae dadamelan Gusti mending ka Gusti penuh keyakinan bahwa Gusti sadaya daya anu ngadamel nu masih anu nyabut lamut ya 5 autait lamut ya 5 mana tawala man ya 5 naon eta kalinya tuh kan laman ya 5 autait walamut ya 5 manata moal aya anu bisa nahan ketika Allah merek
moal bisa mere ketika ku Allah ditahan wabe sa Indonesia dek mere ka orang Allah nahan moal bisa geus disiapkeun jang urang ku presiden Allah ngaulah teu bisa eueuh persiapan disasage tapi Allah dek mere moal aya nu bisa ngahalangan lamu tia lima manata wala man ya lima ataita penuh keyakinan Gusti abdi teh loba kabutuh abdi teh ieu teh kitu manusia hamba Gusti nuhina Gusti maha uninga karena kelemahan abdi kahinaan abdi tadarru urang di harapan Allah ulah menta ku takabur lamun menta ku takabur hehe cek Allah teh menta ka aing takabur ongkos eta jelema menta ka urang tapi tulak cangkeng leutik mentana mah teu hayang aing ongkos urang liwat aya preman leutik mentana mah ngan saukur rokok teu hayang aing di premanan ku sia ajeun gelut aing kunaon eta tulak cangkeng mentana teu nyawa aing jagoan eta aing kapanggih jeung jagoan deui ngadu sia jeung aing goblok meureunana boga sabaraha sia penca jeung aing dan beres ya padahal mah mentana ngan rokok doang kulantaran di premanan takabur teu aya tapi aya jelema Haji mah kasep aing kasep pada jore aing mah kasep meh lahir geus kasep aing mah waduh di samping kasep Haji mah kadelena baraha sok ana naon bae sia mah asana jan manggil we kos Pak Haji mah model kos kitu geus we gitu urang dek kadinya nyanan dek kahana ke ku abdi pangnyandakeun sendal teu kudu henteu ieu dek kadinya ka mana Pak Haji aya ngirim ke dipangnyadakeun bae pangnyadakeun panjada tawadu ngaran Haji ieu motor saha motor Pak Haji yang kula banyak lah tuh ulah teh mah joreke bae dipangmelikeun mantap eta ku ngadengena ge geus ser angin segar datang padahal mah bener jangan teu mangmelikeun geus seger kudu eta tawadu ulah teh mah motor prima lama engke ku aing sia dibelikeun Mio bukan Masya Allah beneran Pak Haji aing mah jatilok ngabong sakali aing mah tapi preman mah orang liwat disetau ku preman rokok batur sieun ka sia aing satungtung nyawa aing aya di awak aing nempel keneh heula aing kudu premanan ka sia ku sia kunaon eta leutik sekedar rokok cuman mentana bari tulak cangkeng preman ieu lamun sopan mah Haji suka teh saha serinya ieu lah kalau waktu kieu bae sia keur naon dieu lah tuh kula mah sakieu ayana bae Pak Haji eta naon eta rokok ji bola oge sih yang saya ngarokok tak sopan masalah sopan anak buah itu seberapa anak buah waktu lo bari tugangan kula aya meureun 20 mah duitna tah ngeunaheun eta ngeunaheun sanajan di premanan tapi nyara sopan kan ngeunaheun eta ngaranna preman boga etika aku mah gitu tapi lamun langsung rokok atuh keulanan kudu mere rokok ka sia lain teu boga jeung lain teu barahan cara tuh eta keur cara ka manusia mata ka Allah ge Gusti bere atuh abdi pan Gusti mah sogi sia meta kos kitu abad ka Allah teh paling bere ku gitu ku ge jak ka manusia bae di premanan teh orang premanan ka Allah Gusti pan abdi mah ieu jagoan masa teu dibere ku Gusti tolol meureun cak pangeran meremanan aing sia disiksa sia ku aing jadi kudu tadarruan kudu DP urang ka Gusti ditambah wa khufiyatan ulah panjang-panjang jeung ulah gandeng-gandeng minta ka Gusti Allah mah ulah gandeng-gandeng Allahumma ya Allah sorangan maksudna di masjid ya Allah ya Allah ya Allah urzuqni ya Allah zaujatan jamilah ya Allah teh kudu gandeng-gandeng Allah aduh yang meminta pemajikan lu gandeng amat sih teh kudu
ya Allah urzuqni zaujatan jamilah wa kabiratal farji ya Allah. Tah eta teh ulah kos kitu barang dibere mah ku Allah deui gede bobogaanan. Jangan doapan bener teh. Wah yang gede barang dibukakeun bu beak ka moal sih. Emang apem. Siapa macam-macam baik. Tah dibere urang konsep ku Gusti Allah udah entah aku maneh. Rabbakum pangeran maneh aing ka Gusti Allah. Sebab sia nangieun aing, langit nangieun aing, bumi nangieun aing, gunung nangieun aing, laut nangieun aing. Wabah hutan nangieun aing. Perintah ka aing janu aing. Sia lagi kapan aing? Ngan sia ku aing dibere pemikiran. Aju loba kabutuh perintah ka aing. Ngan cara mentakna ulah jadi preman tadarru'aw wa khufyah. DPDP ai menta mah wa khufyatan jeung nyamar suarana. Urang ge sasamaran ka Gusti Allah nu mantap. Loba zaman Kangjeng Nabi Sulaiman kiai-kiai ngadoa lantaran eueuh cai teu diijabah. Belah ditu ulama ngadoa teu diijabah. Berikut Kangjeng Nabi Sulaiman teu diijabah. Aya naon Gusti? Nu sejen mah lantaran tarari teh ngadoana nu sejen gitu kene. Ai kaula lantaran berikut maneh nu milu aya jelema nu tarang zakat. Mamala tapi balik bae balik maneh ke hamba aing aya anu keur ngadoa balik ka Kangjeng Nabi Sulaiman balik Kangjeng Nabi Sulaiman kadenge ku Kangjeng Nabi Sulaiman ya hamba pannya nama ngadenge hewan-hewan keur kieu bengal nangis langit dia sireum sireum ieu keur ngadoa. Insyaallah cek Kanjeng Nabi Sulaiman sireun. Karena kula ngadoa ka Gusti ya supaya turun hujan. Ayo coba ngadoa kakarak ngangkat leungeun doang. Kakarak Allahumma ru'uf us ngumpul kabeh. Cek Kanjeng Sulaiman pohara pati sireun. Pari sireun. Kakarak ya Allahumma. Ngadoa deui gelalahunan di jero hate. Cakangnya sebenarnya umbat itu ngadan izin ka Gusti wate kudu umbat nyahu cak sireum di jero hatena abdi onaman Gusti teu butuh cai abdi onaman Gusti makhluk nu hina abdi onaman Gusti lah sapira abdi tapi Gusti ngadamel hamba-hamba Gusti nu marulia nu ngabutuhkeun cai abdi mah ngadoa ge sandas kanggo abdi kanggo hamba Gusti nurek wudu, nurek mandi, nurek ibadah ka Gusti nyangakeun sadaya-daya ka Gusti kabutuhanana di jero hate teu hujan Kanjeng Sulaiman gideuk ele aing ku sia sireun Masya Allah tuh eta kudu di jero hate gadoana entah Allahumma kikieuan komo urang ngadoa dinu sugih abeh meureun urang pajar abuya panjang ngadoana ge jamual leungit ka kiaian sanajan pendek ge ngadoana ieu mah masyarakat geus kieu ngadoa pajar rek pendek panjang teuing ka handap leungit sampai pegel kana kadengena bangun deuk-deusan naik deui ka luhur masyarakat amin bangun deuk-deusan bangun deg-degan berak panjang kene bae nya nyileuk ka babaturana kiceup silih kiceupan turun deui ka handap datang ka kieu benges amin ge ditatarina amin datang amin datang ka usul edan ngobrol panjang teuing nya itu ngobrol atuh lain ngaminan panjang teuing ka dituna teh kiai ku belon teuing teh si kiai dititana ke tadarru'a wa khufyah komo jeung masyarakat loba mah atuh kabutuhna bae naon ieu teh keur ngariung butuhna teh butuhna dia butuh pangampura atuh geus ulah loba-loba disesuaikeun jeung kabutuh jak Kangjeng Nabi ge pusatna tilok hayuh bae gadoa asa buala rupa janteu
Ieu butuh naon? Butuh cai Allahumma isqinal ghaitha ya Allah ya mughits. Ieu butuh naon ieu? Ieu teh butuh teh kitu supaya maju usaha. Didoakeun ku Kangjeng Nabi supaya sugih ya ghaniyu agni ya Allah. Jadi sakadar kebutuhan ngadoa poe mah diborong kabeh. Hizib dibaca hizib. Hizib dasar sakumaha deuk perang. Hizib ripai dibaca deh. Mau budak sakumaha jagoan. Namun aya kiai nu kos kitu rantai. Prakusia di rantai beneran. Kunaon di rantai? Jaku Ki Uci. Aja nanya datang we ka aing. Salah naon ku lagi aing? Kunaon di rantai ku masyarakat. Doa panjang teuing sia lah. Mula panjang-panjang aduh. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Abu Musa al-Asy'ari anu makamna teh di Yordan ketika orang datang ka wadi nu cai mancer pernah ditincak ku Kangjeng Nabi Musa lewat orang dekati ka ditu belah kiri aya gunung naik ka luhur etalah makomna. Masya Allah. Jadi sahabat ka mancanagara nu ka Suriah, nu ka Iran, nu ka Irak, nu ka Mesir, nu ka Yordan. Ternyata di Yordania ribuan sahabat. Di antara ya Abu Musa al-Asy'ari. Kula nanya, itu jalan kemana? Iya ceknya jalan ke Bakom Musa al-Asy'ari luhur ka tu kagun bisa mobil letik teu bisa mobil bus. Ya Allah. Eta di tempat Kanjeng Nabi Musa mawa pamajikanana kemudian dahaga diketik cai datang ka ayeuna herang bae jeung teu nyaho ti manana aju kitu amis caina kemudian teu beak-beak datang ka ayeuna. Waduh urang mandi di terus berangkat tuh ke arah ti ka ditu anu zaman Kanjeng Nabi Musa dina Al-Qur'an aya ka Laut Merah ka ditu. Nah memeh datang kiri aya makam naik ke luhur. Ieulah Abu Musa al-Asy'ari nu pernah kumaha ketika perang jeung Kangjeng Nabi beserta para sahabat begitu perang naik kuda nyerang ternyata begitu nyerang aya wadi jurang jero kumaha Abu Musa Allahu Akbar maksudnya stop Allahu Akbar Kangjeng Nabi ditepak ya Abu Musa irba'u anfusakum irfaku sing dede sing nyaah ka awak maneh antum la tad'una rabbakum asamma wala gaiban marane henteu ngagero ka pangeran maneh nu torek anu gaib henteu wa huwa ma'akum pangeran bareng jeung anjeun bari manehanana samian basira ngadengekeun jeung neuleukeun ka urang hadiran tur hadir ulah sok dari riweuh maneh Abah Musa gandeng amat tenang bae sih ngadoa ka Gusti Allah mah lalangsnan mun sorangan teu kudu dikedalkeun cukup di hate mun duaan asal kadenge ku duaan mun tiluan asal kadenge ku tiluan mun sapuluhan asal kadenge ku sapuluhan lemalah lamun geus para maklum mah doana nu dibaca teu kudu kadenge ku 10-an ku 20-an ge da geus maklum kecuali lamun teu maklum cara Kangjeng Nabi nu mantap sahabat ngariwayatkeun Kangjeng asar doa ieu Kangjeng zuhur doa ieu Kangjeng magrib pernah ngadoa ieu Kangjeng teh di anu pernah ngadoa ieu berarti Kangjeng Nabi kadenge ku sahabat ngadoana nu mantap diriwayatkeun ku ieu Kangjeng pernah ngadoa ieu tah ieu dirinya Kangjeng berarti kadenge mantap katalar ku sahabat. Nah, ieu mah urang unggal ngariung jeung kiai eta teh kadenge. Naon sih eta? Fatihah. Oh, Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala amin. Amin. Amin nyungkun eta mah.
alhamdulillah geus doa terenggeus cek tah eta teh kan teu puguh nu di ngadoan nya naon kumaha lamun nya di jero hateuna ge mudah-mudahan nu dijijirabi ku galedek kurang amin ayo coba ada kurang amin we galedek sing jeleger tah bae kudu gadege ukuran eta bae ieu mah ngariung liman sampai kertoa di luhur Allahumma salamatan alaina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bos aku mana ka Makkah ya nek umrah meureun wa na'udzubika min sakhatika wan nar ieu ngadoa bu salah tante jelema keur naon sih tadi masjid orang ngariung ulama sakwa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika bener mah bener da doa tapi lain pakna kalau seorang ngadoa anu biasa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman bener mah bener kan ngan eta kan paranti subuh berarti tadi nyana meureun subuh tah teu macak wari qobo ye saparantina atau kos takbir wae bagus tapi dibaca wari teu bagus Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd atuh kan bagus mantak naon dibaca terus-terusan kan Nabi jatuh instruksikan tama paranti lebaran tah Allahu akbar hudang ahli kubur euy lebaran euy tar sekali kubur coba kuaring urang dibaca eta Allahu akbar bareng Allahu akbar yo ahli kubur lebaran euy bareng jante euy nipu ya urang ririwaan penipu ya aya paranti ngadoa ge paranti umroh paranti haji paranti sa'i jadi diterop-teropkeun teh naon sih dibaca ku urang bari ge eta mah masalah tah doa nu eta mah paranti sa'i mah toap masalah ngan aya saparanti coba lamun doa pelet dibaca bari ngariung Allahumma layyan qalba sarwiti binta sarboah kama layyantal hadida li Daud alaihissalam cak nu boga imah kiamat sih ngadoa salain deui asal ada lain deui padahal kan bagus maknana mah bagus Gusti muga ngaleuleskeun ka hate sarwiti binti sarboah sakumaha ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud alaihissalam wa kamalayan ta Daud sakumaha Gusti ngaleuleskeun beusi ka Kangjeng Nabi Daud lain ya Allah qalba sarwiti ilayya ngaleuleskeun Gusti hate sarwiti ka abdi wa habibni Allah cak boga iman lain deui asana ieu ieu doa tilok dipake ku kiai nu sejen asana ieu teu nerop ka doa tak jadi kumaha ge jadi tetep bae kudu make doa nu biasa ulah panjang-panjang ieu mah doa perang dibaca kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf bari kituan doa perang atuh teu beres da bener kos kiai mun aya kiai kos kitu sekolah mending gantung bae lah teu nerop da kiai teh aduh misalna orang nyalateun aju doana aya praktek doa jang urang Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya muhidu agnini ya Allah agnini ya ieu keur maot di mayit dihareup agnini ya Allah agnini bihalalikan haramika abi mata masyatika ya Allah agnini ya cak mayit teh kieu amat sih kadenge lain jang aing mah jangnya mah awas ya ku aing penting ku aing didatangan sia atuh paranti aing gak baca baik dia kudu nama pan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil hudaran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa qurtur kan ngeunaheun waqta ababas samai liruhi wa jafil adu anjami walakin hulamna wala hujata yaumal qiyamah Allahumma in kana musdan lain sebagainya eta doa jang aing bener ieu mah lain Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mu'idu agnini bihalalika an haramika bimatbu caknya nama pajuma beureuh agnini ya teu beres ye nya minta sugih ye kajeun kumaha ge teu beres kan tah ulah kos kitu mait ge boga rarasaan nya
pas di samping kudu pas naon dibutuhkan ku urang hiji penta ka pangeran menta naon hatal milah cek Kangjeng Nabi penta kain sehingga maneh teu boga uyah penta kain ayo ke datang aku mamanya uyah sosorodotan moal engke melalui tama urusan aing cek Allah maneh minta urusan akhirat minta urusan dunia urusan inu mendahareun pake danan gitu ngaranna imah kendaraan kain hatal milah sehingga uyah minta kain ngan datangna lain berarti orang minta uyah nu datang sorot-sorot uyah datang teh uyah teh waduh beres pun dihandap pun di luhur blek katimpa uyah paek sia ka jeung hukum kitu kene urang minta duit ka Gusti Allah jang kebutuhan urang moal datang duitna atuh datang duit mah nyegik teh ngaranna ngabedul teh mah budak moal ke aya hamba-hamba Allah lamun urang di lembur mah nu sugih nu boga ke ku Allah ditoel dot berangkat maneh ka ditu bere cak Allah teu kudu bahasa kos kitu nyana loyog sorangan ih jaheuh ieu aing butuh 500.000 ja aya ti anu cukup ya 500.000 iyalah kakawasaan Allah mun urang dileuweung eueuh ieu zaman nu sama eueuh engke aya binata jin dirupakeun manusia mawa ka urang atawa hewan loba jasa hewan nu istiqomah ora emang maokeun roti kitu keneh monyet kitu keneh naon dan lain sebagainya maha kawasa Allah ai endek dibere mah ku Allah babari bae tinggal mentana doang make syarat tadarru'u wa khufiyah hiji DP ka Gusti Allah ngarasa lemah jeung ngarasa hina kahinaan urang dina ngusulkeun kabutuh ka Gusti Allah teh coba dinolkeun seakan-akan eueuh kamulyaan eueuh kahebatan di diri urang mun dibanding-bandingkeun diri urang jeung tai kotok ge masih mulyaan tai kotok Gusti tai kotok mah bisa dijual pakai surubuk mun cara dijual teh mah dibikeun ka batur tai kebo tai kotok aya mangpaat abdi mah nanaonan Gusti tapi Gusti abdi teh boga kabutuh hiji eta nomor kadua na praktekeun coba hupyah teh ieu lalaunan bae mun urang ngadoa sorangan manggeus teh kudu make suara-suara hate bae ka Gusti Allah jang soranganeun mah kos kitu hupyah duaan yai geus maklum mah pamentana akur geus teu kudu gandeng-gandeng sapuluhan yai akur pamentana mah geus tinggal ngaminan baja eta nu dibacana geus teu kudu gandeng-gandeng kecuali teu nyaho jamaah naon nu dibacana karak baca toh khufiyah ya inna rabbahu ketika Kangjeng Nabi Zakaria ngadoa ka Gusti Allah khafiyah laut para aulia Allah mah tilok gandeng-gandeng ngadoa sorangan teh kurucut ceuing mata insyaallah ngarasa loba dosa Gusti andai kata meureun ku Gusti dibere ge ieu mah kadedeh Gusti bae teh layak sabenerna mah kudu dibere mah atuh deuk pelebah mana dipake kadedeh ku Gusti ja abdi mah atuh hamba Gusti ge encan jadi hamba nu sejati tapi Gusti jauh deui pamuntayang iwal ti ka Gusti abdi mah Kangjeng Rasul mah manusia anu sejati para aulia Allah mah manusia anu mahfuz sejati keneh Gusti di makomna para ulama mah sejati aya abdi mah kapan ustad lain kiai lain sakieu ayeuna tapi kabutuh abdi loba Gusti abdi teh moal minta kasasaiwal ti ka Gusti kurcut cai mata urang mah pancan orang cai mataan can orang encan orang aya gede lebaran can kabeli sapatu ceri bloon aki-aki deh ieu mun kitu budak ngora can kabeli sapatu can kabeli lepis ceri rada deres ieu aki-aki cak pemajikan apa kenapa nangis belum kebeli sepatu emang mau kemana mau ke Ragunan jagan emang ada apa ada teman saya monyet di sono
mantak Kangjeng Nabi ngadoa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa ainin la tadma'u. Abdi ngalindung ka Gusti tina mata nu teu daek ngurucut cai mata. Tuh Kangjeng Nabi mah ceurik geus. Dituruykeunlah ku para sahabat mun ngadoa ceurik nangis. Kitu kede para wali-wali Allah. Mantak itu Ibrahim bin Adham pandidi ngagempeng kadikeun nu teu nyahoon mah eta sinaon padahal urut raja parenganan urut cai mata ku unggal peuting ka dieu eta pakat Siti Robatul Adawiyah ka dieu eta pakat ya Allah ya Rabbi batur mah ibadah datang ka kos kitu nying cirikat dosa jeung deui nya nama lamun ngadoa teh Gusti abdi teh butuh bisa misalna ye yang ngiriman anak-anak abdi keur mazantren abdi butuh bae 500.000 mata Gusti mun dagang atuh majukeun supaya ieu dagang untung kauntunganna jang anak mun tani kitu kene kauntunganna jang anak mun bisnis kitu kene ieu teh jang anak kepentingan Gusti ieu teh tah jang anak keur ngaji jang ngaluhurkeun agama Gusti dibere 500 prak leuwih 1 juta usul deui ka Gusti Gusti nu si mah abdi butuhna 500 loba teuing nu 500 na ieu dikamanakeun Gusti. Bebeja deui ja butuhna 500 Pak. Urang mah lain Pak. Butuh 500 datang 5 juta tah. Ieu. Meuli motor sapeda sabaraha duitnya, motor sapeda nu digoes teh. Emang maksudna kunaon? Abeh teu meuli bensin. Bensin teu boga kan bisa digoes. Eueuh bari mata sepeda motor sepeda mun aya mah laku aya deui ge capek urang tah kos kitu tah nah ieu ngadoa ka Allah nah urang ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah kubutuh-butuhna temen hidup Gusti lah nu penting mah aya napasan bae ajeun potongan mah nu gendut anda kos kumaha dibere nu gendut ku Allah po Gusti gendut teuing maksudnya ieu mantep gendut teuing abdi ieu rugi Gusti. Kunaon emang mun naik beca teu mah hiduan. Jadi kudu 2 beca, nyana sabeca abdi sabeca karena hambur ongkos Gusti. Nu reutik bae lah Gusti aya bere deui tah eta ulah atuh cak Allah ngadoa deui kae kunyin. Leutik jasa dibere. Usul deui ka Allah, Gusti leutik teuing. Emang sia mah benerna cak Allah. Enta ka Allah tadarru'u wa khufyah. Kudu make suara-suara adab-adabanana nomor kahiji urang boga wudu nomor kedua urang teh okos salat tahiyat nu bagus macara Kangjeng Nabi Adam okos tahiyat awal cuman ulah didiukan jadi subuh kaluhur ieu tah naon gadampang mun teu bisa sila ileungeunna kaluhur langitkeun ka ditu set lamun urang keur boga kabutuh mah ieu ulah dirapetkeun leungeunna tapi dicarangkeun saeutik ulah carang teuing kieu teuing ulah capek ongkoh sedeng ka ieu boga kabutuh teh kieu kaluhur langit ka ditu urangna ngaharep ka Baitullah yeuna kaluhurkeun boga wudu waktuna poe Jumat nu mustajabu da'wat atawa mameh maghrib atawa antara khutbah atawa tengah peuting waktu sahur harapan nisbat di urang ai aulia Allah macam sabaraha bae ngadoa teh sebabnya nama teu kakurung ku waktu sakumaha Gusti Allah teu kakurung ku waktu nyana nu geus deukeut ka Allah teu boga perasaan aya waktu ja eta mah waktu mah perputaran panon poe sedengkeun nyana geus deukeut ka Gusti Allah teu kakurung ku perputaran panon poe ayana beurang ayana peuting kamu perputaran panon poe sedengkeun nyana mah geus teu inget-inget ka dinya ka Allah jeung sabaraha bae ngadoana diijabah wali mah kos gitu nu mantep aulia Allah mah sanajan boga hadas dijabah bae sebab ruhani nama murni suci panu diurus teh ruhani sanajan awakna boga hadas gede tas jima jeung pamajikanana 3 kali malah majimana wali beuki amat namanya siapa sok aju kadinya heran
aja kritik beki atau pasal tamu urusan bos gitu mah ieu keur carita dah aja aya jelema butuh doa ngadoa we di jero hate sanajan dibaca Al-Qur'an di jero hate suci nya teman-teman tak urang mah urang ieu endek sare kudu boga wudu kemudian babacaan mun hayang ngimpi bagus sakitu babacaan ge ngimpina jeung jurig melulu wudu di wuduan babacaan di babacaan nuturkeun ulama sare igir ka dieu dibaca sholawat tereng ngimpi jeung Kangjeng Nabi waliullah mah teu boga wudu malah tas hadas jeung pamajiganana kerek teu babacaan ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi boga hadas gede ngimpi masih ka panggih Kangjeng Nabi. Emang mungkin rohna suci nu ngimpi bapan roh lain awak nama baget didinya di imahna ai rohna ngalayang ka panggih Kangjeng Nabi ai urang mah geus diwuduan geus dibabacaan ka panggih jeung kutiana dua takula kaget waliullah mah boga hadas wajah awak sama hadas mah tuh hadas awak kieu roh nama tetep suci bae nama tak mungkin awak nama boga hadas letik hadas gede rohna kapanggih jeung para wali-wali Allah istimewa para wali tak doana geus jam sabaraha bae oh urang mah ngadoa ieu cenah anu nyeri beuteug saha mang anu ke kula ngawala wudu khusyuk salatul Allah beres langsung tuh ya inung teh beres menang dua petanya gue kumaha jadi beteng teh bae atuh anak ge tenang atuh geus bae mah geus beres tah kos kitu insyaallah tah mah kos aya jelema anu burut nanya ka naon karang ka kiai kula burut oh babari burut mah kumaha ulasan make cai kalapa make minyak kalapa mengkelti kana kitu kan ulasan sapoe dua poe ulasan kitu komo ke tengah poe ulas eta geus we diulas ku jagat menang saminggu bebeja ka kiai nanya kumaha burut teh diangsongkeun herang kiai atuh pasti jadi minyak kalapan kamari mah teu pati herang gua mah herang cek kiai atuh maksudna ge lain kena sagere kena herang geuning sia teh kiai ya Allah ya Rabbi aya baik nah coba mun cai kiai na keur sare keur tungguan orenganan jeung pamajikan keluarnya na boga hadas gede kan naon itu cenah mah anjing nyeri beuteung oh beuteung ya atuh babacaan aja dia boga hadas gede ieu ya geus teu make campe teu make naon Gusti mun teh cagerkeun ngan bae tanyakeun kumaha cager alhamdulillah tuh boga hadas gede ngan ngadoana boga hadas gede bae cager anu bae mah tetep aya sakapeung waktu mah yo keur carita ulah kaget bangsa wali Allah teu boga wudu kapanggih rohna jeung nabi ieu mah ngimpi boga hadas gede sekali mungkin bae sebab lawan jasad nu boga hadas mah rohna mah geus teu pernah sadetik pun poho ka Gusti Allah lancar kapanggih jeung Kangjeng Nabi lancar kapanggih jeung wali ai urang mah diwuduan ku diwuduan aja keur wuduna ge tinggal ka Allah keur ngalauduna ge biasa doa mah dibaca disungut Allahumma fajadil Allah maring rada pas kabeungeut na eta karung di mana nya nendina asana nyoap ka jeung hukuman ih ta budak nendina teu beres mana Allahumma biasa dibaca oh aya asana karung di juru alhamdulillahirabbil alamin coba eta ngadoa inget ka karung cek Allah teh pan sia keur wudu pan wudu teh nang di aing ja dagang karungan dari tita pan ku aing kunaon ingatkan ulah di tita ku aing awas ya ku aing moal diijabah doana ka jeung bener bae tilok diijabah doana geus ngabudah gitu
tadi ijabah buktinya tadi ijabah atuh nyana menyalatin sholawat kaliwat bae batur mah dibagi nyana henteu menta izin pan geus kolot akibat taon eta tadi wudu na ditingit ka Allah tuh komo salat ai walimah keur boga hadas ge batin hamapan ka Allah bae teu pernah sadetik pun samenit pokok ka Gusti Allah beda tuh nementak Allah mere konsep udang rabbakum tadarru'an wa khufiyah ngadoa marane kabeh ka Gusti Allah cuman syaratna kudu DPDP ngarasa lemah ngarasa handap ngarasa hina diri urang nundek menta mah memang kudu kitu ka Gusti Allah lamun urang geus ngarasa remah Gusti abdi teh dadamelan Gusti tapi loba kabutuh Gusti abdi teh urusan pamajikan teh jeung urusan anak nyangakeun sadaya-daya ka Gusti ude pamuntayangan iwarti ka Gusti Allah abdi ge loba anu ngajak maka gunung Kawi teh ka gunung Cermai dan lain sebagainya tapi abdi manukos kitu mah teh hayang abdi mah hayang ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya mangga kabutuh abdi bade diusulkeun ka Gusti taberu hate teh jeung lalaunan suarana di jero hate bae geus nangkege ku Gusti Allah mun ngawarung-warungna dibere laku lamun tani-tanina dibere bagus cuman tak aya aneh batur mah tani teh itu kuberit ieu mah teu ngadoa ka Allah nyahoeun ka kabutuhanana tuh dibere beda warung rentul tapi kok ieu mah bisa laku lantaran ngadoa ka Gusti Allah boga kabutuh jang kepentingan urusanana menuju Gusti Allah laku bisnis gitu kene urang mah lantaran takabur hasil bisnis boga duit ya 20 juta seserian can dibalajakeun leungit geus leungit lain ka Allah sial goblok saha meureun nu nyokot duit 20 juta beak teh tadi di mana anapun motor mah aya motor deui sarua ye eta teh wakur duit di bawa motor bae eta kos kitu geus Masya Allah ari waliullah malainnya nama satu ketika mawa onta nak langsung ditendenan bebekalan di luhur nek menuju Mekah naik onta bari mawa bekal ketika di masjid eureun salat ke berangkat deui ke salat deui di berangkat deui salat deui satu ketika ontana di talian di hareupeun masjid kemudian manehanana ka masjid meme asup ka masjid disanggakeun ka Gusti Allah Gusti abdi nu Gusti onta ge nu Gusti pupuatana ge eta teh nu Gusti ngan digunakeun ku abdi pake kepentingan abdi teh jang ibadah ka Gusti eueuh nu abdian ku abdi di talian ieu ge talancuhna nu Gusti talina ge Gusti abdi mendek serahan ka Gusti nyangakeun sadaya-daya langsung ka masjid salat kana di masjid Allahu Akbar geus beres salat terus salat sunah terus wirid pas keluar eueuh ontana aya nu maling culak-cileuk nyana ge kakaler ka kidul kawetan ngadoa deui ka Gusti bari deku abdi nu Gusti onta nu Gusti pupuatana ge nu Gusti ngan abdi butuh teh pupuatana ketika abdi tiris aya selimut ketika abdi lapar aya dahareun ketika abdi dahaga aya cai tapi eta dibawa ku nu maling atuh Gusti bari seuri nyana eta mah nu dipaling ge nu Gusti atuh sabada Gusti tawa los anu Gusti pamalingan anu Gusti atuh kumaha Gusti bae eta mah nyana teh abdi mah deuk leumpang ka Mekah teh nyana hebat kan wali tanya Pak dekat mana ke Mekah kita mau kendaraan mawa mana kendaraan mamawa nu Gusti Allah tadi kula salat di talian di hareupeun masjid aju aya nu maling nage ngagerakeun Gusti onta nage onta Gusti tanyakeun coba ka Gusti Allah ka ditu edan murutan cak nu nanya edan atuh emang wali mah kosna edan jing edan kain sian we edan itu
konten Allah ukuatan Allah tunggu lagi bebeja ka Allah Gusti amba Gusti maling nu Gusti diserahkan ka Gusti sobodo Gusti berangkatnya datang ke Mekah. Begitu datang ke Mekah turun ontak nati luhur Jabal Kubais plek 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 bari aya jelema leungeunna dikangkalungkeun ka dieu leungeun ka tuhu jeung leungeun kencana geus aya di dieu bari nyana menta hampura ka menta hampura kunaon kula nu maling onta maneh aya leungeun bisa aya di dinya begitu kula naik onta maneh ternyata aya jelema ngahadang ka kaula begitu ngahadang langsung cekel leungeun kula kunyana dipapas pakai pedang sat papas pakai pedang hiji diset kemudian ditalikeun dikongkorongkeun ka dieu cak nyana bikeun deui sia ieu onta lantaran ieu nyana nyerahkeun ka aing sepenuhna ka Gusti sepenuhna geus kulantaran nyerahkeun ka Gusti sepenuhna aing ieu adalah malaikat utusan ti Gusti kembalikeun sia kahayang mah ulah dipotong cak nyana ieu malaikat atuh tita ku Allah sebab ku manusia mah moal aya kasih anu beranian mendak dipotong ku aing sia geus dibalikeun deui bari dipotong cak wali teh Gusti abdi mah atuh ku dibalikeunana ge geus alhamdulillah kok maka dipotong sagala rupa leungeunna ku malaikat Gusti lah sabodo tah mah hamba-hamba Gusti nu motongna teh hamba Gusti atuh geus bae tah mandek ku kumakeun ge kumaha Gusti abdi mah asal onta bae balik deui ka abdi barang di deuleu bum muatan gaya kene nuhun Gusti beres toafna wali nu mantap coba loba jelema geng 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 oh hebat jasa geus teu bisaeun manusia mah dek ngarusak nyana dek ngalawan nyana serahkeun ka Gusti Allah engke ge aya nu ngutus imam manusia wa imam jin wa imam setan wa imam malaikat nu penting dibales ku Gusti Allah serahkeun ka Gusti Allah nu mandak jeung wali masing hade jeung wali masing hade pernah terjadi di dieu aya anu maling motor kur tahun mana nu hiji dibalikeun nu hiji makan teu dibalikeun deui antepkeun bae ulah rada ngadoa saeutik kunaon nya teu kebal ngaku ka imah hiji nomor kadua urang gelam leungit duit eta mah terus ukur lagi serahkeun ka Gusti jatuh duit tu Gusti eta jelema nu Gusti pamalingane Gusti nyanggakeun sadaya-daya ngan eta pihak Pak Haji boga kabutuna anu mangga eta mangan 2 poe duitna dibikeun ka kula lain ka Ki Haji dibikeun ka kula tolol teh coba teh pamalingan bloon atuh kunaon duitna dibikeun ka kula atuh kula nu untung kan nu kita Ki Haji pamalingan dibikeun ka kula nang Allah kan berarti isukna Ki Haji bebeja kakula duh Kiai cenah kula leungit duit gede mah gading 20 juta harita gitu oh ieu tah lain jeuh bek Kiai nu maling ye bisa oge sih cek kula teh atuh ja Kiai ge maling wae maling bae tapi jangan terpercayaan digitukeun mah Kiai gua lalakona bisakeun ku kula gitu satan nu maling ulah hayang nyaho pokoknya malah mun dibere nyaho Mang Haji nyaho ka jelemana jamual urang jauh henteu cenah asalnya heuh dia bohong eta teh cek moal tah rahasia geus teh kudu ke jelemana geus tobat oh mentak di dieu ge da aya di dieu ieu pamalingan ku ari Cilongok aya di Cilongok ke pamalingan bahkan aya geus maling motor maling sepeda ku ieu mah rame pan maling sepeda teh ngadoa man ku kula nu maling sepeda beunang serahkeun ka polsek orang Lampung jelemana ajo polsek na bebeja Kiai bagaimana keluarin lagi lah je capek-capek cakap polsek teh kok dikeluarin lagi biarin biar nyolong lagi kenapa sih Pak Kiai biar ke polsek ada kerjaan seri ya lah aduh capek-capek tau gitu mah jangan ditangkap nggak begitu tangkap aja siapa tahu dia jadi tobat bener tuh tukang maling sepeda aja tobat kakula ya Allah yang Kiai kula ampura saya maafin sekarang mah saya mau kerja aja iya tuh kerja aja karena eta berkat dikeluarkeun ku polsek keluar udah keluarin aja wal saya kebingungan itu terus ada tobat ka kaula udah berapa banyak sepeda yang dicolong ada kali 70 mah begitu boy mau amat sih
udah dijual sama saya. Tuker ngasih Gusti. Geus we. Sabab jadi wali nak garong anu ngagarong Sadul Qadir mun teu ngagarong mal jadi wali. Berarti nyana jadi walina ku sebab jadi garong. Atuh mamang geus beusi yang jadi wali ngagarong heula. Geus yang ngagarong ditaku aing deui Pak. Aing anu jadi tetenggelan mah. Artina pinuh rahasia. Mentak ulah ngadoakeun jore, mentak ulah betilo pernah ngadoakeun jore jaka pamalingan ge ya Allah ya Rabbi, meureun nyana maling teh butuh atau ku hawa nafsuna. Di jero maling teh sok digunakeun mararabo. Jameureunnan Gusti jana ge boga nurani Gusti. Kita teh urang Cilongok sawareh mah nyaho kula ge jelema-jelemana. Pamalingan wae di Cilongok nyaho jasa, nu di kebon kalapan tukang maling tukang mabok nyaho insyaallah. Ti sakieu aya nu ngabejahan nu gaib. Beneran kula mah. Assalamualaikum tuh di kampung eta pemalingan si eta. Nu bener itu bener di Cilongok aya sabaraha? Di Cilongok aya 5 pemalingan. Nu bebeja ka kula. Jadi kanyahoan sanajan anak kiai naling sia cak hate padahal mah nyaho kula. Sok nanya ka kula kiai ka mana? Kiai sopan jasa malah mah. Leuwih sopan tinu sok tahajud. Tahajud mah biasa mana? Ya itu biasa bae tapi eta mah mendek-mendek. Mantak dibalik mendek maling. Iya tuh geus kos kitu beti Gusti Allah na anu ngapejaan deui kumaha atuh. Pasar Kemis, anu pamalingan aya. Leuwih loba di Pasar Kemis. Ngan asli Pasar Kemis sama 2. Lurang lembur lobana urang lembur Sumatera, Lampung. Pamalingan Ambalaya. Yang kula sebenarnya mandek jadi naon kitu ngaranna intel. Tuh benang kabeh. Benang kabeh. Mantak engke mah kerja sama jeung Kapolsek ngan mayar ka aing sabarata Kapolsek teh. Ieu teh kos kitu da dong. Ngan teu meunang pan, mending didoakeun bae. Gusti sapira motor hargana sabaraha dipaling ku nyana. Sagede kumaha hargana motor ajunyana di akhirat dibeulem ngan teu nyaun bae meureun kana panasna seuneu. Kahalangan nyana kahijab ku hawa nafsuna ku kabutuhna jeung ku kainkaranana bae Gusti Gusti maha segala-gala abdi teu ngabutuhkeun ka motor eta teu ngabutuhkeun ka mobil eta jeung jelemana ge anu bogana atuh pasti babalik ka Gusti tapi itu lamun teu ngembalikeun Gusti teu ngembalikeun hatena abdi wau ka jelema eta di akhirat meureunnan nyana kokojayan di neraka Gusti iraha bae nyangakeun ka Gusti pangmalikeun hatena supaya bener. Jakul mah ngadoa teh kitu teu kieu. Teh ku galedeg gitu sia. Katabrak kareta sia kajeun ku kumaha ge. Je kiai cenah katabrak kareta di mah kareta naon je teu loba kareta mah di urang ge. Kareta mesin. Yang penting aya mesin mah geus. Babari bae. Aja pan diijabah ku Allah katabrak batung teu kitu. Hampura Gusti abdi jatuh butuh ke motor eta asal nu malingna beja abdi geus dibere nyaho ku Gusti nu mere nyaona ge nu malingna eta urang dinya teu jauh tah mati mah abdi ge tinggal atuh Gusti teh melah atuh nyangakeun sadaya-daya cenah ku Gusti teh mah endek diteruskeun bae ditutup eta mah hatena atuh nyangakeun jeung Gusti meureun kasaksian ge di akhirat bakal kekerebekan di neraka. Nah nu mantak Tuan Syekh Abdul Qadir baheula aju tunjak-tunjuk ke galak lantarannya nama kutub dibere beja Pak. Tangkap sia eta. Comot sia eta. Sia diuk di dieu sakedeung bae diuk di dieu diuk. Maksudna diuk sakedeung teh lain deuk nanaon? Aing deuk melakeun agama ka hate sia. Lantaran hate sia teh ban kawarah jasa deuk dipelakan agama ku aing tauhid aing diuk sia sakedeung. Jara diwali. Di zaman Tuhan saya mah asal kita diuk sia teh hate sia teh ku aing dibukakeun geus dipelakan agama ieu sakedeung jadi wali. Asa ngadenge wali ke kadernya sakedeung. Di asal diuk wali sakedeung diuk wali. Urang mah di dieu geus diuk bae ge boro-boro jadi wali ngawuduk bae. Ya itu nyaho bae sanunya orang diangkat jadi wali. Itu teh urusan Allah. Engko urang cinta ka wali kan jadi wali urangna. Atuh urang wali lain naon lain tapi diasupkeun ke kelompok wali kan untung
begitu di akhirat aing sebenarnya lain wali kan iya asupna ka derajat wali cak babaturan aing geus sarua saya bisa jadi wali itu emang saya tahajud kilo aing mah dua aing dua nyawa ngaran teh rupa mana tuh sia teh asa aya di bendera wali nyawa aja teh ka hati malaikat salah tah naon ieu malaikat kayak aya naon iku lama pan tahajud tilok duha tilok tapi pan iya di grup wali dan maneh keur ieu cinta wali oh namun cinta ka wali aju berkorban nah diasupkeun ka kelompok wali saya keur ieu emang berkorban sabarit 10.000 di tukang cek malaikat wali mah wali ngan di tukang ye jangan ketaguk di hareup henteu ieu mah jangan lupa merena di hareup cuma di tukang mah tadi tuh ku malaikat diseret jang embung di tukang panjana tungtungna makanya nyahoan we ku kabehan malaikat kunaon teh diseret 10.000 yang dihareup waktu beres ya bang ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah ngadaroa marane kabeh ka pangeran maneh tadarruan dengan penuh DPDP wa khufyatan jeung lalaunan suarana ulah tarik-tarik disesuaikeun jeung pamaksudanana ulah panjang-panjang deui ngadoana make adab-adaban ngadoana maka ieu soal doa teh aya kelas-kelas doana para nabi doana para mursalin doana para siddiqin doana para aulia doana para ulama doana para awam kos urang kieu geus urang mah ngadoa teh hiji kudu ngalawudu heula dua kudu boga adab tilu kudu menghadap ka kiblat opat kudu pohara jasa urang mah ngerahkeunana tadarruj jeung hupyana ari para nabi para aulia Allah mah geus teu kudu dibejaan nu mantaknya diangkat jadi wali geus bisa tadarruj jeung hupyah ieu mah jang urang usahakeun ku ari urang turutan para wali-wali Allah mantak wali Allah mah tilok daek ngadoa isin ceknya ngadoa jandeuk naon ngadoa atuh ja Allah ge geus apaleun memeh kaula didamal ge ku Gusti Allah geus apaleun moal ngadoa bertentangan jeung nu di surat Baqarah cek surat Baqarah ud'uni astajib lakum panitah mentek di dieu ge aya bahasane amr ud'u bil amr al amru idza utliqa yan sariful lil wujub ila madalla dalil berarti di dieu teh beureunanan ngadoa teh wajib disyaratkan maka tadarruan wa khufyah tapi kapan ngadoa mah wajib dibahas panjang minimal sunnah lamun teu kasuk wajib sunnah mah aya sebab aya perintah kan disesuaikeun jeung pamenta urang nu mantak diteruikeun ku Gusti Allah innahu la yuhibbul mu'tadin wallahu alam bimuradisanya na Gusti Allah teh henteu mikademen mikaresep ka jelema anu ngadoana ngaleuwih liwati batas dina ngadoana bitasaduki loba omong tanpa hadir hate ngadoa ngajek-jerek bae beuh pajar pendek koreng panjang tapi hate hadir hate moal dipake ka resep ku Allah jadi di dieu bahasana bahasa la yuhibbu aya mahabbah bagian mahabbah ka Gusti Allah ieu urusanana jeung ganjaran jeung siksa ketika Allah resepeun diganjar doa Allah resepeun dibere diganjar ketika Allah teresepeun disiksa ngadoa ongko disiksa ongko jadi mangala ieu sing ade mantap Allah teresepeun ka nu ngaliwat atas kumaha hiji loba teuing ngadoana nu teu butuh ge